ieu panyakit kiai panggede-gedena nu mantak angel ka jadi wali boro-boro jadi wali jadi solihin ngan teu panyakitan kiai. Panyakit kiai teh hiji kabitaan ka barang batur komo kanu sugi. Panyakit kiai nomor kedua hayang dibere bae. Ieu panyakit kiai panggede-gedena nu mantak angel ka jadi wali boro-boro jadi wali jadi solihin ngan teu panyakitan kiai mah nu sabenerna. Ngariung bae hayang berkat atuh goblok. Deuk iraha lillahi taala da kabawa paeh tah hayang berkat sia. Minus kolot hakan-hakan publisia. Oh, nah ieu tah ngaleungitkeun eta bae kita masya Allah kan panyakit kiai. Hiji kabitaan ka barang batur, nomor kedua hayang dibere. Sakali deh hayang dibere, sakali deh hayang. Panyakit kiai. Haju deuruskan hayang dibere doang mah. Deres ieu mah haju teu dibere bendu tolol teh coba. Mantak emang jadi kiai babari ese nu mantak teu maju-maju ge benduan. Kunaon sih nya kiai eta ka aing bangun malengos bae heran aing mah. Pikir gonyana pang nanyakeun coba kunaon sih malengos bae ka aing. Nanyakeun babaturan kiai. Hampura ieu mah naon si itu cenah lamun eta kiai malengos bae kunaon bongana. Kunaon kiai ya nyana keur mencit sapi teh aing teu dibere ping-pingna. Masya Allah aku sebab teu dibere ping-ping doang bendu. Ya Allah ya Rabbi teu lulus jadi kiai mending jadi jawara terus ieu teh. Ulah jadi kiai mending jadi jawara. Aya di lembur mencit korban hajukan di babag kita kabeneran kiai narada muriang tengah hadiran dibere jeung kiai padahal mah rada loba tibatan anu sejen mah setengah kilo ainya nama 2 kilo gede kan 2 kilo mah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak. Iya ditu mujud korban kiai teh hadir teh ieu. Mana? Sia teu boga deg-degan ka kiai mere sakitu. Ieu aing kiai goblok. Dicarekan nu bawana dicarekan. Wow, bus paranas ceulina. Sial tak kiai dibawa deui bae ku aing. Untung namanya tuh. Tapi barang dibawa deui menang sampai trek kadi. Kunaon dibawa deui atuh aing dicarekan mah turunkeun ku sia keur masa eutik dibawa deui. Ribut anu mawa jeung kiai tolol ribut kabeh goblok ka kiai. Ieu panyakit kiai ye. Panyakit kiai. Sajenna kiai na ayalah di dieu ge. Ya Allah, ya Rabb. Tah eta panyakit. Nah, salah. Keur carita manusia mah kosis ngan ieu mah iraha urang neuk ngaberesan jeung neuk ngabebenah urang sebagai hamba Allah anu dititipan ilmu beusi urang kos kitu gegeraan ngalawudu ka rahasiana yang ngalawudu set beres ngalawudu cicing ya Allah ya Rabbi barang nu hina tapi aing ieu bisa jadi hayang bae padahal ngadahar daging teh lain sakali dibere lain sakali ku gara-gara ieu meureun aing kahijab ka Allah ku daging ya Allah ya hampura bisa cager teh. Ieu mah lain Pak, bejakeun ka panitia. Bawa dibentik teh atuh tunjuk bejakeun ka panitia. Amos aku mah asyhadu an la ilaha illallah. Nah iyalah men ngalawudu gegeraan diuk ngadep kiblat ulah di ieu wuduna ulah dilap cai wuduna ulah dilap urang kan sok ngalap urut wudu ulah cai wudu mah ulah dilap malah nu bagus mah diinum kurang urutna teh tah eta dia ge obat sia mah seuri payah jasa
obatannya ieu mah keur carita urang boga penyakit batin Imam Ghazali ku hayang dibere bae batur anu mencit sapi aju urang nu bendu nang meuli batur nu mencit batur aju bere ka urang saeutik ka urang bendu tolol tawak urang je itu berarti kan penyakitan sapi batur nu meulina meuli batur nu mencitna batur uyuhan datang ka urang ge digerakeun nya hatena ku sebab meureun urang dianggap kokoloteun teu aing mah kokoloteun lah tah aja urang bendu ku sebab saeutik je penyakit kan berarti lain terima kasih masyaallah Gusti masih kene digerakeun meureun nya mandak ya Allah ya Rabbi naon deuleunan atuh di aya diri abdi make jeung dikiriman kana bae ya Allah kuduna mah ceurik